Ayu urang sarania mumpung kerhirup di dunia, amal kersamperentean di akhir moal sulaya. Gening maut kadodoho borosok di popo datangna temerenya ho nagertak te aya tempo kaya perang kaya peti kaya raja kaya kuri dimana ajal tong sumping kebenang tempo anaki gedingnya warejeng badan tugas nila babarengan datang sapi pisahan paturai kineng amitan datang sapi pisahan paturai kineng amitan. Atau malah eureun aing anak-anak joget. Ai sia lagu religi kali jogedan bukan burung sia mah. Oh, goblok teh. Sia di teu arideng buat mau taraweh mukal ngagitar cik atuh di ka masjid. Ai sia ka mana? Mas sendal dingin kitu suka nyoba boloho sia mah. Oke. Aing mah ka masjid rek taraweh bake ge sia. Aya teh sia judulna kumaha? Sendal dingin kitu lain dipake. Lah sia teh. Aing mah taraweh bake ge sia. Lah sia mah ka masjid sote sugan erek nyolong sendal. Ka ciri sia mah tina bungeutna ge bungetan maok. Lah sia teh. Cik aing hayang nyaho, eta sendal ti mana sia mau sendal di jinjing kitu. Sia mah mau. Nang mau eta ti batu ti karang batu we. Sok sujon, ita yang nyaho mas na melang nyolong kamari, ngan leutik teuing, jadi turun di ka masjid. Ulah sugan sia mah. Yo, 1, 2, kali hadap nak, kak. Molotot kasih 10. 1, 2, 3. Asia yang religi kan jogedan Sana beget aja. Asia gitu saja. Gitu geuning, nyentak. Sihan ya tuh. Ya, sihan ya kasih sihan nyentak. Sia ngomong. Gitu unggulnya. Ya. 1, 2, 3. Asia siap kali itu. Haji mengajar. Bener Asia mah ini. Jaman. Ini bantuan. Dia nemu tuh besok. Lampu. Ya. Yo. 3. Aisyah ke mana? 3. Tiga. Aing mah ka masjid. Siap aing ribu. Nah, kumaha aing nutupan bongket aing ribu. Kuat aing yang nolonak ge. Besi seuri aing. Yo, 1, 2, 3. Jangan 3. Aku masih